Anu boga mie goreng di imah bosan olahna kitu-kitu wae ayeuna mah hayu jeung tenana urang olah mie goreng. Jadi ayeuna teh tenana karak balik gawe. Lantaran di imah teh eueuh sangu jadi ayeuna teh arek ngulup mie goreng. Dikulup di bumbuan langsung mah asa teu araraneh ayeuna mah urang neangan nu aneh. Potongan sing laleutik ieu si tangkal daun bawangna. Pisahkeun oge saeutik si daun bawangna. Geus dikeuretan kieu mah diimporkeun kana piring ungu soalna moal mahi natalenan teh tuluy nyokot bawang bodas. Hiji 2 3 mahi jigana teh 3 siki ge bawangna. Samemeh dicincang si bawang bodasna ayeuna mah tenana teh arek ngumbah heula ieu cengek tuh dikumbahnya ayeuna mah. Nah cenah tenana ari si bawang bodasna teu dikumbah. Sabenerna mah si bawang bodasna mah tadi teh dikumbah jeung bawang daun jeung cangkang-cangkangna besti poho deui padahal mah dipesekan heula nya karak dikumbah ieu mah lain jeung cangkangna dikumbah jadi ayeuna teh teu dikumbah langsung we direcah. Lamun bawang bodasna geus dikeuretan direcah modelan kieu mah dituluykeun bawang daunna sing aripis nya besti ngeuretanana. Daun bawangna geus dikeuretan mah tuluy cengekna cincang-cincang nepi ka hancur pokona mah si cengekna teh. Ayeuna mah pindah kana peremihanana. Bukakeun emihna cokot bumbuna. Tuluy eurihkeun heula tah si bumbuna teh sagala jenis bumbu nu aya na jero mie goreng asupkeun we kabeh kana jero piring. Lamun geus ararasup kabeh mah tuluy ieu saosna ieu teh saos baso nu kamari besti lumayan we asupkeun ieu tah si daun bawang jeung si cengekna teh. Tah lamun geus modelan kieu mah besti kecapan deui bisi lada teuing. Lamun si tangkal bawang jeung bawang bodasna mah arek ditumis heula nya besti anu sabeulahna ngulup mie. Ari ngulup mie gorengna mah biasa we besti dikulup make cai ngan ieu tah bumbu bawang beureum bawang bodasna anu ditumis diburusutkeun kana katel. Ditumis nepi ka asak modelan kieu ieu ge poho deui can di bumbu aidaan di aidaan di we meh lada. Kulantaran si mie nama anggeus asak jadi dipiceun heula caina tuluy eurihkeun si bawangna teh diasupkeun kana piring diangkatan saeutik-saeutik. Lamun geus modelan kieu mah besti tuluy diakui-akui heula tah si bumbuna teh asupkeun. Lamun geus asup mie nama biasa we diaduk-aduk nepi ka merata. Ieu teh tenana make mie goreng jumbo jadi loba sapiring mucung kieu geuninganan sugan we atuh erepnya wareg aja ngaganjal bismillah Allahumma barik lana hararayang teh besti gerak ka dieu ngarariung. Ieu teh besti lamun misalna dipake perasan jeruk limo mah ngeunah aya amis aya lada aya haseumna teh ninganan ngan tenana mah teh dipakean jeruk.